Paribasa pansing ingat cenah kana Purwadaksi. Ya naon ari Purwadaksi? Ari Purwa teh wiwitan, ari wiwitan teh mimiti, ari daksi mah wekasan, ari wekasan teh panungtungan atawa akhirna. Jadi maksudna urang kudu nyaho kana Purwadaksi teh nyaeta kudu inget kana asal usul urang jeung reka mana urang. Urang teh asal ti mana, mimitina jeung reka mana akhirna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lamun kurang dicuk-curuk secara silsilah garis katurunan mah pan urang teh asal ti indung bapa asal ti nini aki asal ti buyut asal ti bao, kadituna asal ti jangkawareng ti kakai siwur jeung sajabana, mentok-mentokna nepi ka Siti Hawa jeung Kangjeng Nabi Adam. Ari Kangjeng Nabi Adam ti mana asalna? Ceuk kateranganana ari Kangjeng Nabi Adam teh asal tina 4 perkara, nyaeta hawaun, ma'un, turabun, narun. Ari narun nyaeta seuneu, ari seuneu watekna nyaeta kaluhur, ngandung harti takabur angkuh jeung adigung, teu bisa asor kahandap lir ibarat nafsu nu taya seubeuhna, karepna teh mangprung jeung ngebrung, tunggul dirarung catang dirumpak. Tapi sok sanajan kitu eta watekna nu ngaran seuneu, manusia perlu miboga seuneu nu sakadar bisa ngurus kana hirup. Sabab mun manusia eueuh nafsuan, teu beda jeung hawu anu tiis, eueuh gawena teu kaala paedahna. Satungtung manusia bisa ngawengku eta seuneu ku ukuran anu saperluna, pasti eta seuneu bakal jadi partner, bakal jadi mitra, bakal jadi balad anu gede jasana pikeun manusia. Tapi lamun seuneuna leuwih gede batan nu diperlukeun, pasti matak cilaka, matak kaduruk. Ceuk paribasa teh amah nafsu nu matak kaduhung badannya nu katempuhan. Jadi seuneu teh diperlukeun ku manusia, tapi ala kadar ku ukuran anu saperluna. Jadi seuneu teh ku manusia kudu dikendalikeun. Pan dikendalikeun saperti gasolin, pan kecrek bisa nyenget udud. Coba mun gasolin seuneuna segede hawu, pan beungeut na ngilu kaduruk. Dijalurkeun, diurus, diatur, pan jadi kompor gas. Ya, bisa nu leuwih gedena pan bisa pake meureum bata, jadi kahirupan ka manusia. Tah kitu deui nafsu urang nu aya dina jero wujud urang masing-masing. 'Masing-masing, 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 'masing-masing,
tapi lamun seuneu eta teu dikendalikeun teu diatur ku ukuran anu saperluna mangka cilaka nu leuwih gede nu bakal kaalaman. Tuh tingali pandina TV dina berita-berita di mana nu ngaran seuneu nembongkeun kakuatanana, gunung-gunung, hutan-hutan, pasar-pasar, pabrik-pabrik beak dilalap si jago merah kaasup teu saeutik manusia anu tarutung ku alatan kahuruan. Ari hawaun menyaeta angin, ari watekna angin nyaeta goib di sajroning wujud, disebut eueuh da karasa ayana, disebut aya da teu tembong jirimna. Lir ibarat napas orang salaku manusia, eta napas teu tembong, hartina leuwih leutik batan leutik, leuwih lembut batan lembut. Tapi lamun eueuh napas pan qaid urang teh teu bisa hirup, sok pongpetan tak irung meunang sajam kuat moal. Panamun beak angin dina awak urang pan teu bisa mereka hirupan, eueuh kahirupan. Ya kitu deui ayeuna dina zaman efek rumah kaca anu disebut global warming, anu peningkatan suhu nu kacida drastisna pan suhu bumi meningkat dari tahun ke tahun. Tapun ku aya angin mah kabantu urang teh teu panas teuing, keur hareudang pan hiliwir angin beuh ngeunah karasana. Angin oge pan bisa dieksplorasi ku manusia, dijieun kincir angin pan mere kahirupan, mere energi nu dibutuhkeun pikeun kahuripan manusia. Ari maun nyaeta cai, ari watekna cai nyaeta handap asor, moal aya cai ngapung kaluhur. Kecuali lamun direkayasa ku manusia make teknologi saperti jet pump atawa sumur bor, karek eta cai bisa mancur ti handap kaluhur. Tapi nu aslina watak cai moal aya cai palit kagirang. Sakumaha hesena jalan cai, eta nu ngaranna cai ngabelaan ngarayap. Mapai ti hulu ka hilir ti luhur ka handap, ujung-ujungna eta cai bakal ngamuara ka sagara anu lega. Cai mah tukuh dina sajroning udag maksud, dibelaan narutus gunung batu jeung sajabana, kajeun caah leleberan tibatan pegatnya lampah. Cai sanggup mere hirup ka sakur-sakur anu paeh, saperti biji-bijian anu terpendam dina jero taneuh di mana kahujanan atawa kacayan penting para lentung jaradi harirup. Cai oge bisa mere kahuripan ka sakur-sakur anu hirup. Pan ieu bumi teh 60% lautan, 40% daratan. Nya kitu deui jasad manusia, ceuk ilmu biologi mah pan 70% komposisina terdiri dari cairan. Jadi lamun kakurangan cairan pasti eta jelema bakal gering, teu normal hirupna.
tapi najan eta cai handap asor ulah lalawara sabab cai ngabogaan kekuatan anu luar biasa, di mana eta cai ngamuk bisa nembongkeun karongkahan anu moal katahan ku manusia, bisa ngaruksa ka sakur-sakur anu dilebak, pan aya banjir rob, aya banjir bandang, pan di mana cai teu diatur ku ukuran anu diperlukeun ku manusia. Sawah-sawah rarempag, walungan-walungan rarempag caah, sakabehna aya nu kabawa palid, pan lauk lalimpas pinuh teuing caina. Leuwih dasar pan aya nu ngaranna tsunami, sakali tsunami sakota beak luluh lantak rata jeung taneuh. Ari turobun nyaeta bumi atawa taneuh, ari watekna taneuh mah nyaeta sadrah sumerah pasrah kana kersa nu ngersakeun. Mun dipihade bakal mulang hade, mun dipigoreng bakal mulang goreng, mun diurus mulang cukul, mun dipiara mulang kaya. Tapi mun dibawa ku melar joledar, eng eta taneuh mangka yakin pamulangna teh taya deui angin kasangsaraan. Pan aya tragedi lumpur lapindo, gempa bumi, tu saeutik manusia anu paeh diteureui buleud ku taneuh. Longsor mah pan nepi ka teu panggih jasadna nepi ka kiwari, di mana eueuh taneuh moal aya kahirupan pikeun manusia. Ari ieu anu opat perkara, di mana asalna? Cek kateranganana anu opat perkara ieu nyaeta narun, hawaun, maun jeung turabun, nyaeta asal tina Nur Muhammad. Ari Nur Muhammad teh nyaeta cahaya opat perkara. Hiji cahaya beureum nyaeta nu jadi hakikatna seuneu, kadua cahaya koneng nyaeta nu jadi hakikatna angin, katilu cahaya bodas nu jadi unsur cai, kaopat cahaya hideung nyaeta nu jadi hakikatna bumi. Ari Nur Muhammad asalna ti mana? Ari Nur Muhammad nyaeta asal tina johar awal. Ari nu disebut johar awal nyaeta cahaya gilang gumilang, cahaya nu caang padang narawangan, tina gumulung nadat jeung sifat kagungan pangeran. Tati dieu mimitina gumelar asma Allah. Cahaya beureum jadi hakikatna lapad alif, cahaya koneng jadi hakikatna lapad lam awal, cahaya bodas jadi hakikatna lapad lam akhir, cahaya hideung jadi hakikatna lapad he, johar awal jadi hakikatna tasjid. Dayeuna lamun ditepak kurang ku urang, mun urang asal tidinya mah berarti eta opat unsur, eta opat cahaya, eta johar awal teh hakikatna aya dina diri urang. Heueuh da memang aya dina diri urang salaku manusia. Pan dina jasad urang ge aya lapad Allah, alif lam lam ha, nyaeta nu dibuktikeun ku gerakan salat. Lapad Muhammad ge aya dina gerakan salat.
nyaeta nu opat perkara eta jadi latifah, jadi mahligaina, jadi wadana opat nafsu, amarah lawamah, sawiyah mulhamah.